Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Nasoihul ibad halaman 3 wal hadisus sani. Wal hadisus sani sareng ari hadis asani anu kadua eta jaja ngaijajakeun nikah kami bihi kana ieu hadis saha al alamatu anu banget alim as-sayyidu Ahmad al-Mursopi al-Misri. Ba'da an ajaja dina saenggeusna yen teu ngaijajahkeun ni ka kuring bihi kana ieu hadis as-Sayyidu Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i an masyayikhi ti guru-guruna itu Syekh Abdul Wahhab. Jadi ieu hadis anu kadua nu diijajahkeun ku Sayyid Ahmad al-Mursopi al-Misri saenggeusna yen tangga ijajahan Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i ngaijajahkeun ka ieu musannif. Ieu di dieu mana euy? Musalsalan anu dipegatkeun rawina. Dipegatkeun anu berantai-rantainya nyambung atuh bil awaliyati ka anu mimiti ila Abdullah bin Umar Amrin bin Al-As anin Nabi katampi ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musalsalan teh anu diruntuykeun ka luhur. Anahu sanyana Nabi qala ngadawuh Nabi ar-rahimuna ari jalma anu nyaahan eta yarhamu ngarohmat ka itu rahimun sa ar-rahmanu dat Allah nu kasifatan sifat Rahman tabaraka nu ngabarokahan Allah wa ta'ala jeung malul Allah. Irhamu maka kudu mika asih aranjeun kabeh man ka jalma fil ardi nu aya di bumi. Yarham maka bakal mika asih maparinan rahmat kum karanjeun kabeh saha man malaikat pisamai nu aya di langit. Ieu nya. Pentingna urang mika nyaah. Mika nyaah lamun urang mika nyaah maka Allah bakal mika nyaah ka urang. Matak parentahna sok mika nyaah maraneh kabeh teh ka naon rupa makhluk Allah nu aya di alam dunia. Maka makhluk Allah nu aya di langit bakal mika nyaah ka maraneh gitu. Ieu pentingna urang saling mika nyaah teh. Wal mana urang dibaca maknana. Ari maknana eta ar-rahimuna ari lapad ar-rahimuna liman kajalma fil ardi nu di bumi. Min adami yenti adami wa hayawanin jeung hayawan. Jadi ieu teh nu disebut rahimun teh liman fil ardi lain ngan saukur ka adami tapi ka hayawan ge sami urang kudu nyaah. Anu mana lam yukmar anu teu diparentah ta naon biqotlihi kumaihanana itu hayawan. Bil ihsani kunyeun kaalusan ilaihim ka itu adami jeung hayawan. Cacak adami ku dipikanya hayawan dipikanya kabeh kurang teh gawe alus. Kasasatuan ge gawe alus ka hayam paraban, doma di paraban. Kitu ilaihim nya. Maka di dieu yusinu mere kaalusan saha ar-rahmanu dat nu maha asih ilaihim ka itu rahimun maka urang bisa dipikanya aku Allah lamun urang mikanya ka batur. Ulah ngarepkeun urang dipikanya aku Allah lamun urang teu mikanya ka batur. Mambu blinasih ma tuhibul nafsika kan gitu. Anggar urang kudu mika asih ka batur teh sapertikeun urang mika asih kana diri sorangan gitu. Matakal jasadil wahid irhamu maka mikanya maranjeun kabeh man ka makhluk tastatiuna nu kawasa we maraneh kabeh teh. Antar hamu kana yen tamikanya maraneh kabeh ka itu man nu kawasa be urang. Nu teu kawasa mah teu naon min asnafi makhluqatihi tina macem-macem makhlukna Allah taala walau gairu akilin sanajan eta makhluk teh anu henteu berakal bisa pakoti kuwelas asih alaihim ka itu asnafil makhluqat nyaah be urang teh heula ageuna husnul tawadud nisful akli respekna urang ka manusia respekna urang ka makhluk Allah itu teh mangrupakeun setengah tina kasempurnaan akal gitu. Aduh.
Wa duaikum atuh minimal bisa urang teh ngaduakeun, mun teu bisa minyeun kahalusan minimal urang bisa ngaduakeun. Lain ka manusia wungkul. Jadi ka ucing teh cing, sia teh cing cager. Ka domba-domba cing cager maneh sing guragiru sia teh nganak memanfaat ka kami. Itu ka ayam yam buru-buru sia gede. Didoakeun sing cager maneh yam gitu. Kalauk dileuk sok maneh nya kudu dibere simut mah ku kami. Tiris-tiris dicahi gitu nya. Doakeun ku urang sing tere gede. Sholawatan ku urang teh lamun sasatuan teh euy. Lahum ka itu asnafil makhluk tetep urang kudu ngadoakeun bir rahmati kawan rahmat. Biasa ngadoakeun. Cager maneh gitu. Ka makhluk teh. Wal magfirah bir rahmati wal magfirati jeung panghampura. Yarhamkum maka bakal mikanya Allah kum karanjeun mikanya kum karanjeun kabeh saal malaikatu malaikat. Geus dipikanya aku malaikat maka Allah ngaharamkeun jasad eta jalma keur pikeun ayana di neraka. Duh ya Allah ya Rabbana. Jadi kitu tah. Waman sareng dat rahmatuhu ari rahmatna itu man date Allah eta amatun anu umum sumarambah li ahli samai ka ahli langit. Alladzina tegasna jalma-jalma hum arju alladzina eta aksaru leuwih loba malaikat kitu nya. Min ahlil ardi tinimbang ahli na bumi. Jadi euy ahli langit leuwih loba tinimbang ahli bumi. Jadi dia keteranganna nu aya di langit teh leuwih loba tibatan anu di bumi. Matak sok mikaasi urang ka jalma-jalma nu aya di alam dunia. Engke nu leuwih loba makhlukna nyaeta di langit bakal mikaasi ka urang. Wala yajuju sareng teu meunang li sasin ka hiji jalma naon ayat wa yen tang ngadua itu sasin li jami'il muslimina ka kabeh jalma nu Islam bigufrin ku ngahampura bigufri jami'i dunubihim ku ngahampura sakabeh dosana itu si muslimin au yad'u atawa ngadua si sasin teh li fakirin pikeun hiji anu fakir binahwi mi'ati dinarin kana seumpamana 100 dinar. Walaisan teu aya lahu pikeun itu fakir naon jihatun arah-arah yatasahalu anu jadi gampang. Min hatina itu jihad naon dalika itu mi'ati dinar. Wa yaqulu sareng ngadawuh itu sasin teh hada ari ieu eta minar rahmati tina kanyaah bil khalqi ka makhluk li anahu kana sanya doa eta mukhalifun anu nyulayaan linususi syar'i kana pirang-pirang nasna syara intaha beres ieu kaul. Jadi kieu maksana ye nya urang teh dilarang layaju teu meunang hiji jalma ngaduakeun tapikeun sakabehna jalma muslim supaya dihampura tina dosana atawa ngaduakeun jalma fakir seumpamana eta fakir teh butuh 100 dinar. Sedengkeun dina eta jalma fakir teh eueuh jalan eueuh pagawean nu sakira-kira bisa ngahasilkeun kana 100 dinar. Kitu nya, kana 100.000 bae kana 1 juta kitu nya. Jalma teh jadi ningali kemampuan heula ayeuna. Tah ku ayeuna dalihna urang nyebutkeun hada minar rahmati bil khalqi ieu teh kanya Allah ya ka makhlukna. Sabab nu ngaran doa eta nyulayaan kana nas-nas anu geus ditangtukeun ku hukum syara. Jadi kieu lamun ayeuna urang ngadoakeun ka hiji jalma teh ayeuna butuh duit 100 juta. Cik kira-kira ayeuna ningali pada pagawean si eta jalma bakal nepi moal kana 100 juta. Jadi ngadoakeun teh urang ningali kana usahana. Usahana kayang teh henteu kana hayang duit 100 juta. Tah. Jadi doana geus we kieu mudah-mudahan dilancarkeun digampilkeun dina sagala urusanana. Ulah Gusti pasian ieu budak ieu teh 100 juta Gusti keur butuheun pisan ari gawe tara. Ikhtiar tara, tah eta salah urang. Atau Gusti paparina ieu sing hampura ieu dosa teh jalma-jalma nu ieu nu suka nu migawe dosa kitu ari manehanana daek migawe dosa terus migawe dosa teu daek tobat ka Allah. Kuduna pangheulana didoakeun teh Gusti paparinan ieu jalma hidayah pituduh sangkan bisa tobat ka Gusti tuluy ku Gusti dihampura dosana kitu.
Jadi teu meunang ngaduakeun urang sapertikeun ayeuna ngaduakeun ka sakabeh jalma nu Islam supaya dihampura dosana kabeh, jalma nu fakir ayeuna seumpamana butuh 100 dinar tapi eueuh jalan, eueuh arah nu sakira-kira ngahasilkeun 100 dinar. Jadi doakeun namanya mudah-mudahan sing dibere hidayah, mudah-mudahan urusan sing digampilkeun sagarupana kitu. Rawa ngariwayatkeun saha Al-Ghazali Imam Ghazali pinaumi dina waktu kulemna. Pakila ditaros lahu ka itu Imam Ghazali. Mari naon paala midamel salo Gusti Allah bika ka anjeun. Pakola maka ngadawu Ghazali teh auqafa nempatkeun Allah ni ka abdi baina yadai di payunun Allah. Pakola ngadawu li ka abdi yaitu Imam Ghazali li ka abdi bima kunaon kodam tak anu geus ngaheulakeun anjeun alaya ka kami pasir ta maka jadi anjeun eta adkuru nutur kami teh amali kana amal-amal kami. Pakola maka ngadawu itu Imam Ghazali lam akbal henteu narima kami maha kana itu akmal. Wa inama qobal tu pasina narima kami min kati anjeun data yaumin dina hiji poe. Nazalat anu entrep cicingnya nempat naon dubabatun laleur alamidadi kolamika kana mangsi kolam anjeun litasroba supaya nginum karena tujuan rek nginum itu dubabah minhu tina itu midad wa anta sareng ari anjeun eta taktubu nulis anjeun teh patarokta maka ninggalkeun anjeun alkitab kana nulis hatta akhodat saingga nyokot itu dubabah haddoha kana bagiana itu dubabah rohmatan kana mikanyaah karena mikanyaah biha kana itu dubabah sumakola tuluy ngadawu Allah taala umdu kudu langsung anjeun teh bi abdi ka hamba akuring ila jannati ka surga umdu langsung ngalangsungkeun aranjeun kabeh gitu nya ngaliwatkeun aranjeun kabeh ka malaikat bi abdi ka hamba kami ilal jannati ka surga. Bahasakeun kieu ya maksudna nya dina nalika diriwayatkeun Imam Ghazali dina kulemna teh kieu dina kulemna Imam Ghazali diriwayatkeun ditaros gitu Allah geus migawe naon ka anjeun teh yeuh Allah teh nulungan ka kami dibere pertolongan ku Allah sehingga kami disimpen ku Allah teh di surga gitu. Kupeda naon kupeda amal naon keun anjeun bisa kitu nya duka teuing tapi ditutur ku Allah teh kieu kana amal abdi teh. Kuring memang teu narima kana amal-amal kuring teh tanya kami saur Allah teh kami henteu narima kana amal anjeun. Pastina kami narima kana amal anjeun teh dina hiji poe ta euntreub laleur teh kana mangsi anjeun teh saur Allah teh ka eta Imam Ghazali. Anu mana eta laleur teh rek nginum nya dina mangsina. Terus ari kaayaan ayeuna Imam Ghazali anjeun teh keur nulis. Tan nepi ka anjeun ninggalkeun nulisna. Sahingga eta si laleur nyokot kana bagianana nepi ka wareugeun nginum. Kusabab naon rasanya anjeun kana laleur. Maka ku jalaran kieu ta umdu bi abdi ilal jannah geus loloskeun ieu maka surga saur Allah teh ka malaikatna. Kusabab naon? Kusabab laleur. Jadi kieu bener innallaha akhfaridahu fi taatih. Gitu Allah terkadang nyumputkeun nyamarkeun dina urusan ridona dina taatna. Kos kieu. Ari biasa namun pangajian ajengan sok dibere dus eusina teh aya opak, aya manisan, aya naon sate, aya lauk, aya wah loba dahareun cau sagarupa jeung buah-buahan. Sapertikeun kitu tah. Salam.
Tah seumpamana sagala aya we dina dus teh nya, dina dus teh berharap urang kadahareun teh hayang tabaruk mere kaajengan supaya kadahar. Dibawa we ku ajenganna teh, tapi nepi ka imah ajengan teh can tangtu eta dahareun teh kadahar kabeh. Dina sekian banyak aya kue, aya cau, aya surabi, aya wah sagala rupa. Tah dicanda ka ieu ka bumi, begitu dituang teh pek teh nu dituangan opak. Padahal dina sekian banyak loba kadaharan nu luar biasa leuwih enak deui mah opak, aya sate, daging hayam. Nu sejenna dibikeun ka santrina, ka keluargana dituang. Dina harti tah dina setiap amal urang lain teu ditarima ku Allah, insyaallah bakal ditarima ku Allah ge dicatet. Tapi terkadang aya anu leuwih, tah leuwih berkesan di Allah teh sapertikeun tadi Imam Ghazali kailmuanna luar biasa. Tapi geuning ditarimana Imam Ghazali lain ku pedah ilmuna nu loba, tapi ku pedah rasa nyaah ka eta laleur. Dina dahareun teh dus loba, tapi geuning anu dipikahoyong ku ajengan dengan saukur opak, padahal leuwih aya dahareun nu leuwih tinimbang opak. Ditarima nama gitu. Jadi keur urang sadayana terus dengan midamel sae bisa jadi kasayan anu leutik nu bakal ditarima ku Allah sehingga berkesan di Allah nepi ka jadi wasilah ngalebetkeun urang ka surgana Allah aya dina rahmatna Allah. Mudah-mudahan urang sadayana istiqomah dina ngalaksanakeun ibadah sehingga ku istiqomah eta ngajadikeun hiji sebab wasilah kenging rahmat jeung magfirahna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.